Muhammadin nabiyyaw eta raditu billahi robatnya Gusti abdi ridho senang kudu jeung jerona Gusti boga aturan Gusti boga takdir abdi narima kana takdir Gusti ya nu hese eta tah hirup mata nu hese lain salat nu hese lain ngaji narima takdir Gusti mata kancik Syekh Abdul Qadir la budda li mu'minin fi sa'iri ahwalihi min thalathati asya'a amrin yamtatiluhu wa nahyin yajtanibuhu wa qada'in yardu bihi lamun hirup hayang tenang hirup hayang tentram rumah naka bukan tentang lamanya tapi tentang siapa yang bisa bikin nyaman ngapain rumah tangga lama-lama kalau tidak bisa bikin nyaman benar nggak makanya nyari calon suami jangan asal tampan jangan asal mapan nyari yang bisa menghargai perasaan wow cocok-cocok bapak siting belah kalau ngomong berusaha ya Bu cik Syekh Abdul Qadir lamun hirup hayang nyaman kos dieu la budda bisa iri ahwalihi min salasati asya'a tilu perkara nu kahiji amrin yang tasiluhu kudu nurut ka Allah wajib lakonan sunnah lampahan ieu geus masuk bulan hati tadi yang ngomong ieu nah nurut karena perintah Allah mana wajib artinya sholatnya titah tina islami odnya sholat 5 waktu pagawean sunnah atau baca Quran panena mah boro-boro jalma awam bah ajengan ketemu kaun hajar jelasan Quran ilo bah anu kitu haju puasa raja belaga nama unggal penjuru eta unggal pengajian nyaritakeun kautamaan puasa raja ya bukti nama tukang uduk mah isuk-isuk jabara reak bae aing ngomong jangan tak kuat makanya lamun hayang buat puasana sing loba nyiduh sarimi nyiduh kopi nu kadua lamun hirup hayang tentram wanahyin yajtanibuhu larangan Allah tinggalkeun haram jeung makruh tinggalkeun nu katilu lamun hirup hayang tentram hayang nyaman hayang senang teu cukup ku daek salat teu cukup ku ninggalkeun maksiat aya hiji deui yang tidak kalah penting wa qada'in yardu bihi hatena kudu ikhlas narima kana takdir ti Gusti urang ngaji ilmu luhur-luhur lain titah ngarobah takdir titah narima takdir ieu nu paling hese teu nu bodoh teu nu ngarti narima takdir teh hese bobogohan jeung urang kawin jeung batur nu hese narima takdir mah pan kadang-kadang lalakina kasep pamajikanna goreng hideung pendek sambelna mah ngeunah lajuna mah hideung kawin jeung sambel mah nya batur mah imah gedong tilu tingkat aing mah imah bilik teuing imah gedong mah kudu meuli kipas meuli AC imah bilik mah kudu meuli kipas mun harina buka bilik salembar batur mah cenah pamajikan geulis sohor pamajikan geulis inget masa laluna ulut nganjangan lurah ulut nganjangan sekdes ulut bawa bos karet tapi nu goreng wah tuh can pernah nu noel ditoel ku jurig kasurupan jurigna ayo buka majikan goreng pan leungit dirangkas da perlu neangan ikhlas gaya paling milik nama balik deui nu hese narima takdir matakan gigi sing husnullon ka Gusti Allah sing bagus sangka ka Gusti Allah ngaji mah pintar kitab mah loba santri mah loba ka pangeran goreng sangka bae loba nu ka pangeran goreng sangka bae loba loba nu ka pangeran goreng sangka bae loba sedangkan pan orang diajarkan kudu husnudzon doang polisi tetap diajarkan untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah sedangkan ayam maling katelak dengan barang buktinya tidak boleh polisi mengatakan kamu bersalah tak boleh yang berhak mengatakan salah atau tidak bersalah nanti inkrah putusan pengadilan bos ya di kawan buku-kuna pernah kapalingan jet Madura dulu jadi kapalingan yang serikeun tolol kayak eta nyelak dasar depan pamere dipaling jeng kali kok panyapnya kasebut bang ustad doang gajal sumut Gusti kena mulus beuteung cik aing teh
Kan paling jet pam ulah geura canggih lampu candan teukeun mata doang dah aja lah kata kan ulah kan teu kudu kieu kudu kieu mah jeung usaha doang repo sabinggu ngadoa teu datang-datang ka rumah ni aju pula datang ka guru hotspot minta bantuan Pak, enak Jay, minta bantuan doa, kurang gitu paling kan jet pam, gimana? Tuh di imam buka saja pam, tuh buka abi kunal dipaling, kusa, atau kubatu kunal bantu paling, butuh mun dipaling jet pam, kudu nuhun kan maling, kudu nganterkeun itu ada pikiran kok gitu abah mah, pada yakin nama sodako, turil pokoro nu boga kudu mereka nu teu boga tuh eta dipaling, itu nuhun teu kudu nganterkeun aduh, eta dasar itu Abi pan kula teh ngomong, bah, nu nyeri lain di paling jet pama lah gampang lah murah ieu kayak balik ti Cimangan teh. Beulieun dirakan jet pamanya. Kan suudon kan. Nu nyeri eta lain di paling jet pama, eta nyokot teh bebega. Ceng, eta nu maling berarti berakhlakul karimah. Nyaho nu boga dia keur maulon, lamun bebega akan gue hees, makana nyokot teh bebega berarti akhlakan teh maling. Sakitu kanu maling tuh ahli makrifat mah. Ahli Allah mah tuh, bagus ke mereka batur. Matakan ini mau sok goreng batur. Sok goreng batur. Enak kadukung banget sok goreng batur. Paham? Ahli Allah mah kanu geus jelas gorengnya maling bagus, Pak. Urang mah nu bagus digogor. Makanya bener cik dina hikam man kana mahasinuhu masawiyah fa kaifa la takunu masawiyah jelema mah kudu siap dipaido ulah-ulah goreng bagus teh goreng aing kurang kumaha menang ngondang datang ka dieu ih kiai cenah aya magikoman mun ieu mah lain hideung kurang caang lain hideung teu kudu diopong makana aing pakai baju putih rumah masak mun aing beungeut hideung jubah hideung atuh geunep tolol sakieu mah sedang punya karena turun tina mobil aya parawan kesalaman ceurik sugan teh bogon horeng sukuna katincak ahli Allah mah kos kitu teu meunang goreng sangka ka batur nu jelas salah bae ge dipangmeunangkeun makana tugas urang mah para kiai para santri lain ngagoreng jalema lain nyarekanan utara salat tugas tadi utami mah makariman akhlak mendahului ulang sampah bukan membakar sampah aya jalma utara salat ulah di carekanan di bageran di olok pan urang mah tim sukses naon tim sukses kumaha caranya supaya ngedukung jadi tidak bakal ada yang menang yang kalah sahaja jadi presiden tiba lagi kembali biasa kan mata gue gedo ada nggak kiai get tim sukses Allah cari orang sebanyak-banyak mah supaya datang ke Gusti lu pecak langsung dipecak kajet yang batu utara sholat temenang hewa kajelema hewa kayak kada kelakuan ya bukti nama utara sholat kayak manfaatan kak mana manfaat utara sholat lamun di Cimenga mun aya nu pae saha jeung nggali kuburan bari hujanan letak ka sirah-sirah utara sholat kiai mah jeung saja membagi amplop di masjid tapi haburan tabanya ieu mah kepada urang we nya eta di mana di lembur kula eta nu sok ngagali kuburan eta grup kutilok sarolat kunaon sih rada biasa teh kitu ada lumrah eta pokoknya mah grup penjahat mah eta nu tilok ka masjid bagian ngagali kuburan haju pindah di senama keluarga banyak ngasupkeun mayit careurik berduka bae mah nyatu jeung pindah gigin paesan saya bagian berhenti itu mudah-mudahan ieu atuh ka mana ge atuh sasaha ge aya dina ridho Gusti ya ibu punten Sayyidina Ali doana kieu mudah-mudahan ieu jadi tutulung ibadah ka urang nu can daek salat sing daek salat nu geus daek salat sing dibere betah jeung nikmat salatna mesra jeung Allah enggak apa-apa santri kamu hidup sendiri masih jomblo nikmati kesendirianmu biar Allah saja yang menemanimu ya Rabbi kafani izzan an takuna li rabban wa kafani fakhran an akuna laka abdan cik urang teh mah Gusti hate abdi mah geus ngarasa terhormat cekap ulah kudu dibere naon sebab abdi gaduh Gusti pangeran anu welas asih murah dosa saku kumaha ge ditarima bae dihampura bae pan urang mah ye lamun deudeuyeun ngajahatan jelema minta hampura aya tungtungan dihampura ngan ulah deudeuyeun dia pangeran mah tilok kitu nu aing makhluk aing hamba aing
Tah nu kadua wa kafani fakhron an akuna laka abdan Gusti pangeran abdi cekap hate abdi ngarasa bangga lain ku pedah abdi jadi minantu Nabi Muhammad abdi ngarasa bangga ku pedah abdi jadi hamba Gusti Allah. Coba diajar ngarasa terhormat lain ku jabatan, ngarasa bangga lain ku pakaya. Pan urang mah bangga nak ku pakayanya ku jabatan benar karena kau gak gelang Singapura ke sabar habis kieu bae mahal masa juta itu beli balon buat dia nyokot buat duit balon kabaran tidak uang balon untuk nanti nambah 5.000 ayo nama ulah-ulah pakai ya ibadah ge ayo nama jadi tren ayo nama tren dipakai sohor umroh dasar mantas ngajual jeng-jeng umroh tekor ku popotohan berbari toap belum woi makanya kudu ibadah kudu pakai ilmu pan eta toap syarat sana eta aya salapan selama ngidran Ka'bah kudu aya kencan awak urang pan loba nu popotohan bari hareup Ka'bah teu sadia putaran we tak koplok makanya jangan polongo ge nya polongo kitu teu bakap diamban ku sorangan polongo anu leuwih polongo poloon meuli es krim ngebul lain melihakan ditiupan so hiji ngarasa terhormat ku pedah gaduh Allah kedua ngarasa bangga ku pedah jadi hamba Gusti. Ayo mudah-mudahan kurang kabeh termotivasi hayang jadi jalma soleh ya pahamnya jalma soleh mah mau diangkat derajat tuh ori nu tadi di Jambi tepira 20 menit mek nyuna beda oh gaji lurah mah 3 bulan dan cair-cair KPPS dan cair jadi KPPS oh saya duit tanya kori batu jalma soleh enggak kurang mah santri ilu MTQ nya musabaqah tilawatil kuburan saminggu ngaji di Nukodar buat manggih pocong segala sama kiat ilu lanut lego ibu nah makanya kudu hayang jadi jalma soleh jalma soleh mah pak urang nyiduh ka jalan aya motor lewat beungeut tak kaciduan teu tarima bikin LP laporan di polsek pidana anu kieu lain jalma soleh mah anak di bawah 1 tahun bakang ciduhan tuh makin lagi can nikah senang bae tadi ciduhan ku kiai lah tuh bu nu kieu kali 5.000 nya ngajar 10.000 ya riweuh anu bari pinuh disegel make label kanu kieu mah lain saya mah ke Jakarta datang kan Wabah Haji bah anak kula geuringan bae minta cai dibere cai caina dia pan setengah gelas jadi lak pinuh cai jam bae mah eta ge cai keran masjid tiup Haji bari teh ngamplop ieu mah ulah itu maksudnya di muka ku Wabah Haji 500.000 lain mah alhamdulillah dapat hulu aduh ku aduh dari pinuhan gelasnya bayangkeun lu kan satengah gelas oke pun pinuh mah nya nunggal bayangkan setengah gelas cai keran bari can pugu steril gope nu kieu mah 5.000 kurang bisa naik hargana ku jalma soleh nah saminggu datang deui saya mah ditanya Pak Haji aju cager anak pugu pae orang datang kali dari protes Pak Haji ku telenges jauh-jauh di Jakarta kadi minta cai supaya anak ulah penyakitan kurang podar pansia kemarin ulah penyakitan itu dikabul pun geus poe moal penyakitan kiai mah ulah-ulah nu kituna urut minum lagi digaul kasendalna bae ge tukang diliak kan aya saya mah datangan Alul Hikmah nek tobat tapi nek minta nomor jangan hutang itu kayak lamun nomor bijil menang duit bayar hutang nek tobat dia mah tobat aya syaratan goblok mabur dia ih, can diberi nomor togel moal keluar Pak. Mabur. Mabur. Moal make sendal luhur. Gaplok lain mah mabur dicokot sendal kiai, dibalikeun aya nomor 42, dipasangan keluar duit. Macem-macem kan kiai. Eta tina pedah jalma soleh. Ngabdi ka Gusti Allah. Makana teuing urang teu boga banda, nu penting hate kumari mah. Hirup mah nggak usah dibikin rumit ayahakan eueuh puasa paeh kuburkeun beres nah mudah-mudahan ieu urang yang sederhana sing aya manfaatna mudah-mudahan jadi tambah-tambah kalang tulung kana ibadah urang geus gede geus kolot
urang mah sebenarnya mah lain keur dipanjangkeun umur tapi titah nungguan antrian rek kumaha ge urang mah calon jenazah mudah-mudahan urang kabeh sing husnul khotimah nya sakitu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.